Ini untuk klintrik. Angan kembang tuh di tumbang sebaya kembang ini ayo. Dan kernaon tak kembang kopi di alahan ku siang tenang kak. Ya wae. Terus suruh kumayo. Wah itu Gus Beak saya seberadahan. Saya 20 dahan memerun. Maksud teh aing mah nita teh ngalahan kopi nah kembang kalau di alahan ku siang buahan ku mah kena tuh. Sugan aing kembang ayo. Kopi na mehong si tadi aing teh timah teh medan duit kecet teh kita ngalahan kopi kunaon kembang na di alahan ku siang pantesan kopi na nyaresakeun baru teu di alahan. Bedo tuh inya. Ji pugu mah kembang mah. Sok loba butuhun ya soalnya. Tuh, seungitna jika kembang melati mang. Loba iya tuh mang kopi mah di warung tinggal meuli tuh ngagarantung. Aing tadi geus beak sabaraha dapuran di ditu. Aya 20 leuwih mah urenan. Nah urusan eta kembang kopi jeung kembang melati bal. Kembang kopi jeung kembang melati mah beda. Kembang kopi, kembang melati.